Yo, assalamualaikum barudak sampurasun sadayana kumaha damang. Baik dia jeung abi Alif Vlog. Aina abi beuing ngadamel konten rada bedanya kan biasanya urangan ngupload, nge-review satu unboxing jika kali itu. Aina mah urang aya hiburan sekedik daripada abi tanya konten deui ieu teh abi tanya konten wae gitu teh. Jadi urang ieu beuing ngadamel video ieu. Tah. Akhirnya tapi beuing ngadamel video salah sahiji penyakit orang Sunda nyata soalnya dia harus berbagi itu indah pasti bagi di embung tah iya contoh video kapar itu teng rencang sep naon aya mamun teh ieu candahar candahar teh mapoe mapoe mainnya terpercaya orang percayakan we atuh meniriwe sanuriwe mane nuriwe datang-datang eta minta dahar bagilah eta kue berbagi itu indah eta da ngombe dahareun tayaya ta kue bolu ikhlas gitu teh ikhlas masa kieu nya ikhlas eta teh embung mah bukan abi dewe teh dia asli ieu amun dibere teh kudu narima syukur-syukur eta tos dipasihan lamun teu deui genep poe eta sedahan ya nuhunnya ya sami-sami. Oi, eta piring ulah dipaok. Alhamdulillah dapat moring euy. Ceng, kadieu ceng. Naon deui? Bukan mam lah. Kamari lagi abi tos masihan. Iraha abi enten. Inget eta masihan bubuk bolu pasti mana? Itu dipila kamari eta ongko candahar genep poe 5 poe. Oh nya ingat nya eta ingat nya ieu tuh bagi oge eta moring atuh da kamari mah ngan kue hungkul atuh ayeuna moring loba ongko sauna kamari nyebut berbagi itu indah aya mah dibagi di embung atuh da teu sabanding moring jeung bubuk bolu iya oh nya beri mam nyalah yang dahar atau namanya ke jami candahar itu tuh para payam aya malah kadang para payam mane mah para wi nah eta video du kajina video kaduana salah saji penyakit orang Sunda teh